ngaran kuring ramal ngan sakit kituna papanjangana. Kuring teu nyaho naon pangna kuring diaranan ramal. Kuring ge moal protes sabab cik kuring ngaran alus mah moal aya mangfaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes peda batur sok nyarbut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh cek kuring dejeun kuring teh batur wae sok nyarbut otak miring atau kurang sendan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal cek kuring loba anu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit nagara. Anu gelo mah tuh anu resep ngagasab harta jeung ngarbut hak rakyat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek karang ngadenge rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja mengpen tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Gampang deuleu jadi pamimpin teh. Teu sagawaya deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu teh terejelan hayang jadi pamimpin. Tah, lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ye, sing sadar, ari hirup geus pada-pada aya boga hancangan moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang anu jadi dipimpinna. Apan salat ge ya imam, aya makmum. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade dari darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah hayang jadi pamimpin mah mending kieu hirup bebas eueuh anu ngatur. Eueuh anu nyare mending siga kuring bebas teu kaugar ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumaninah leupas tina segala kasusah hayu hirup siga kuring. Sakitu monolog pisin kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.